Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangun sareng simkuring emang nanang beo. Ayo urang medar dongeng anu engganya dina judul ngadu bagong mitra. Ayeuna teh dina bagian anu kahiji. Mangatu mitra supados tinyang kolong tingkana waktu urang sami-sami bandungan kumaha ieu carita wilujeng ngadangukeun. Prung. Perhatian si Acim jeung Mbah Jai museur kalebah rungkun manjah. Kadenge aya sora anu kokorosakan, korosak. Wana teh kapaksa ngeureunkeun heula lengkahna. Ngareret heula ka lembah sumber sora. Sora naon jang? Tuh kokorosakan lebah rungkun manjah euy. Piraku mau mah gitu, kapan geus jauh ti pileuweungan sakedeung deui ge ajo ka kebon euy. Ceuk Mbah Jai ateta baturna teh anu ngaran Jang Acim pok manehna nembalan. Anya bah piraku mau mah paling ge careuh bah lah. Heueuh jang. Oh paina ge careuh meureun nya. Beungan bae lebah dieu teh kapan sok kabejakeun sanget ieu. Sok loba anu pareng ngawenehankeun manggihan jurig jang. Tapi ngadenge kitu keur si Acim mata kreuwas puguh we manehna mah kapan borangan pisan. Aduh jurig bah nya buah-buah jurig gitu. Aduh korosana tah. Tapi piraku jurig mah ketang bah lah. Kapan can sore-sore teuing ieu teh berang keneh cek kuring mah. Lain jurig meureun nya ceuk si Acim sok pada hari hatena mah. Marin teh aya rasa kasieun. Nyakeun we jang urang teruskeun di leumpangna. Oh meunah kitu ge meureunan careuh. Anya ayo bah. Atuluarana teh maksudna mah rek neruskeun di we leumpangna. Bari mamanggul suluh. Tapi kakara oge dua lengkah. Kadenge deui sora anu ngorosak. Bari jeung kiwari mah kadenge kawas anu sesegrok di jero rungkun. Gebeg atuh si Acim teh manehna reuwas nambah kasieuna teh bunuk-bunuk ting puringkak awakna katingali ngadeg-deg kajurung ku pikiran keur mikiran jurig bawa nya sora anu sagrok teh cenah jurig. Bah eta geuning sagrok itu bah nya buah jurig bah bener. Aduh nah bet ngaganggu ka urang atuh. Alah kabayang we eta makhluk teh meureun pikasieun bah awak jangkung gede sihungan panon bolotot mending segede-gede terong nyingna bah. Alah cilaka kumaha tuh sieun we urang duaan teh dikarakep yeuh wangkaning uing macan kawin teh bah. Amuing nya sasagrok kitu buah nya jurig jang. Atuh sora anu sasagrok teh beuki ngadeuketan sorana beuki tarik. Malahan kiwari mah kawas anu ngagorobas keluar ti jero rungkun. Uwe atuh Mbah Jai jeung eta Jang Acim teh mani reuwaseun teu wani ari ngaliuk mah sabab duana lagi sarua pada sieuna. Lengkah-lengkahna kadenge kawas anu ngadeuketan. Alah bah ngadeuketan ka dieu bah dasar nu sasagrok teh. Aduh kumaha lamun ngarakap ka urang. Ceuk si Acim mani ngayak-yak suluhna ge diacageun tapi teu wani ari ngalieu ka tukang mah. Kitu deui Mbah Jai sok sanajan geus kolot kaasup manehna teh wanian ari kasieun mah aya. Alah jadwal teh bener jurig jang ieu mah. Aduh kumaha atuh ari geus ieu. Alah sikana tuh balik bah nah nya jurig atawa lain bah. Ceuk eta si Acim nita ka Mbah Jai pikeun ngalieu ka tukang. Ina ari maneh puguh abah ge teu wani deuleu ai kudu ngalieu ka tukang mah jang. Hayu we ayeun mah urang lumpat deuleu taeun teh. Buru. Alah bah teu lumpat kumaha. Tuur kuring nyoroh cod kieu yeuh. Beberat keun dilengkahkeun oge yeuh. Alah. Nah ari maneh. Hayu ieu bisi kaburu ngadeuketan ka dieu yeuh. Kumaha lamun urang duaan teh dikerekep. Hayo lumpat jang lumpat. Ih, ari abah kumaha tuh? Ieu suku uing teu bisa dilengkahkeun buku ge bah lah.
Tema si Haji maneh nama teu bisa ngalengkahkeun sukuna bakal tingku soak kun ngayak-yak we ngadareg deh atuh bahajai manehna setengah reka gugusur ka si Acim pikeun sagancangna lumpat tapi nu digugusur kalah kamugan ae nah ari maneh hayu lumpat jang lumpat ih tah ih nah geuning jurig teh bau hang seur ieu teh alah beuki deukeut bau beuki hang seur ceuk bahajai bari ngas ingus sabab kumanehna teh bisa karasa kambe aya bau hang seur boa-boa cenah teh bau jurig. Tapi si Acim kancang manehna nembalan lain bau jurig bah ieu uing ngompolan maneh puguh ke bah ae kasebelan teh sugan teh bau jurig tapi ka majer maneh teh alah ya tuh bah da soak teu kuat bah da sieun aduh kumaha tuh ieu uing mah teu bisa lumpat bah ih hayu lumpat jang guru jang teh tinggalkeun ku abah guru bisa ditinggalkeun ceuk bahajai kapaksa manehna mangadareg-dareg we lumpat geus teu nolih ka si Acim alalah kalaka lumpat si abah bah ka mana bah ulah ninggalkeun uing bah puguh we si Acim teh leuwas ditinggalkeun ku bahajai nu geus ngajauhan manehna ari si abah petaya ku tega tinggalkeun uing aduh mak bapak ieu uing tulungan atuh tulungan ieu soalna nu ngagorobas makhluk nu teten kanyahoan nu kadenge we sasagerok teh kiwari beuki deukeut atuh harita eta si Acim ti kajurung rasa kasieun jeung rasa kapanasaran manehna teh maksakeun we ngalieu ka tukang hayang sidik ka eta makhluk pamikirna daya lumpat manehna geus puguh teu bisa nah atuh cenah sukan we ari diliuk mah nah bener jurig apa lain nah ari breh teh barang diliuk teh lah lain jurig tapi hiji makhluk marupakeun bagong anu kawilang gede malahan maka tingali sihungna mani panjang mani seukeut malah panonna mencrong seukeut ka si Acim bagong nih bagong eta bagong teh katingali kawas anu erek taki-taki nyuruduk ka si Acim puguh we si Acim teh leuwas aing ningali kitu mah ganjang manehna sadar kana kanyataan sadar kana kaayaan teh lain jurig tapi geuning mangrupakeun bagong alah bagong geuning terotelin jurig beretek atuh si Acim teh lumpat satarikna teh sirikna mah notog-notogkeun maneh da mung nepikeun lamun nepikeun ka disuruduk bagong mah alah tulung tulung bagong ayo bagong ceuk eta suara si Acim tulung-tulungan bari lumpat di buburannya atuh ningali si Acim lumpat teh eta bagong teh kawas teu boga niat pikeun udag tapi milih ngagorobas we muruka abah kebon ting lapar ting kumaha eta bagong teh meureun ari si Acim lumpat harita teh sagala ditubruk atuh geus teu nolih tincakeun teu ningali jajalaneun nah ari kebrus teh manehna teh nyungsep asup kana rungkun cucuk kali Musa puguh we karasa awakan teh peurih teh kudang karasa nyeri inggis cucukna teh ngojosan deui alah aduh ieu peurih aduh naon ieu teh alah cucuk geuning aduh tulungan ya bagong ya kuring ya tulungan asup ka rungkun cucuk ya tulungan aduh tulungan aya jalma di dia ya tulungan ceuk eta si Acim tulung-tulungan sugan we cenah aya nu keur di kebon bisa ngadenge ka sora manehanana dina kaayaan kitu kadenge aya sora bahajai nu gegerohan di lebak Acim maneh teh euy Acim di mana maneh teh salamet maneh teh euy jadi hakan ku jurig Acim ceuk eta sora pok atuh si Acim teh malan alah salamet bah tulungan uing ya di dia ya belah dia dina rungkun cucu kali Musa bah tulungan boro anya bah di ditu geuningan si Acim nya alah tulis kitu mah gura-giru bah jai teh mapai neangan si Acim
barang anjong karungkun cucuk kali Musa bener we si Acim teh keur ngagoler we teu waka bisa hudang karasa awakna teh mani pareuri. Ae nah bet di dieu maneh teh Jang, ayo cengkat ka mana ari jurig. Ya Babah, aduh tulungan ieu ya, tulungan kuring ya, aduh aya bisa hudang peurih ya, aduh ditucuk. Alah kumaha ya? Ya kade Jang cengkat Jang. Geus kitu mah tuh Bahjai nyelongkrong ngasongkeun leungeun gap ditambanan. Dijaga ku si Acim. Jung bae atuh. Si Acim teh cengkat. Aduh. Alah beurih. Alah beurih. Sok udang Jang. Alah. Nah bet nyampak di dia sagala tuh Jang. Hampir we, hampura we. Abah teh ninggalkeun bogan ujang diajak kabur teh kalah kamu gen. Anya si Abah mah tega lah. Tapi nu tadi teh lain jurig bah. Tuh Acim teh katingali kerung. Kadenge beja kitu mah. Nah anu tadi teh naon kitu Jang? Lain jurig. Tetela bagong geuning bah. Bagong. Nya bagong bah. Nah, atuh aya bagong sagala rupa. Kapan geus jauh ti pileuweungan nya. Paingan atuh sorana teh sasagrok. Panya teh jurig teh lagi geuningan bagong Jang. Anya bah lah. Buat aya bagong sagala lapareun meureun. Lah. Liar ka kebon. Nya bisa jadi Jang. Meureun niatna teh rek ngaranjah kebon we lantaran lapareun nya. Anya lah untung we kaburu lumpat uing teh wangkaning mani gede. Jeung si Hunga teh mani katingali. Seukeut. Kabayang mun nepi ka disuruduk teh bah. Kabayang we lamun nepikeun ka disuruduk teh. Bujur ujang moal teu doang Jang. Untung we salamet Jang. Nya bah lah. Ayo ngacangkeun tinggalkeun ieu tempat bah. Bayang buru bergancang ka lembur ye, hanya nubaran ye pareurih puguduh. Jeung ieu cucuk kudu gancang dicabutan ye. Jeung dia bisa kabur aya bagong bah. Hayu atuh Jang. Urang teruskeun di lampah. Eta cucuk teh kudu gancang dicabutan, teh pareurih meureun nya. Atuh duanana kuragi ruwe neruskeun di lampahna. Rek muru ka pilemburan, barang ngaliwat ka jajalaneun nu deukeut ka lebah kebon hui. Ketingali aya hiji awewe nu geus aya umuran bari kadenge tulungan. Tulung iya, tulungan aya bagong, iya aya bagong. Ceuk eta sora puguh we atuh Bahjai jeung si Acim ge manehna rareuwaseun. Aya Jang, aya nu meta tulung. Bagong kitu cenah. Buah-buah diganggu ku bagong tadi Jang. Alahnya anya kawas sora biji eta mah bah. Kawas nambah diganggu ku bagong tadi. Ayo sampeurkeun ka dieu tuh lulumpatan. Ceuk eta si Acim bari ngoloyong manehna ti miheulaan. Rek muru ka biji. Barang geus deukeut kok atuh ditalek. Lah kunaon bi batu lulumpatan? Alah tulungan ujang aya bagong mani loba. Itu kebon diranjah ku bagong. Loba geuning. Puguh we atuh ngadenge dibejakeun loba mah bagongna. Acim jeung Bahjai ge rareuwaseun. Baru loba. Kebon diranjah bagong. Aduh. Teteh lah bagong teh lain hiji geuningan. Alah seueur nya Abah lain hiji ya. Mani loba. Itu we mani lidi kebon teh diranjah ku bagong. Malahan kebon abi ge terus ruksak ya ruksak. Katanen teh pasti gagal ya. Geuningan bagong teh loba sonya teh hiji. Kapan ieu ge Abah ge tadi ditonggoh teh panggih jeung bagong. Mani gede. Ceuk si Ujang mah, ya si Ujang Acim. Malah mah nepi ka ya si Ujang teh lompatan digebrus kana rungkun cucuk alatan diudag bagong nyi. Puguh ge aya bagong bi lah. Kuring panggih jeung bagong ditonggoh. Ieu kapan geus balik ngalasuluh kuring teh. Lagi nah hambat lobanya baknya. Anya Ujang da lain hiji bagong teh loba. Mun aya bagong nu panggedena. Pati bikaliwat ibi ge puguh ge rek kontrol kebon. Katingali kebon teh keur diranjah ku bagong.
Alah bet aya Bagong ka Pilemburan atunya. Kebon-kebon teh diranjah. Alah, aduh. Kumaha tuh Ki? Tetela lain hiji geuning Bagong teh. Jigana Bagong liar ti leuweung ngadoan ngaranjah ka Pilemburan kayak kieu mah. Kebon-kebon jadi korban Ki. Ya kayak kitu mah heuh nya. Moal bawa eta Bagong teh kalaparan di leuweung. Ngahajakeun ngaranjah ka Pilemburan. Kebon-kebon pasti bakal jadi sasaran. Alah, kumaha atuh ieu kumaha? Kebon ibi jadi rusak, moal hasil tanen teh. Nya, yeuna mah urang balik we ka lembur nyi, ulah cicing di kebon taeun teh. Kumaha lamun aya Bagong ka dieu, disuruduk Bagong. Disuruduk Bagong mah cilaka. Beda deui lamun disuruduk ku Abah. Sarua wae Abah, rek disuruduk Bagong rek ku Abah sarua wae mantak cilaka ieu. Mantak cilaka. Nya sieun inggis Bagong dadar ngudag ka Abi. Hayu urang balik bae urang laporan ieu ka warga lembur anu sejena. Jeung ngebeja ka pupuh lembur. Ya ayo ayeuna urang balik jang. Ayo Nyai. Kade bisi aya Bagong ngudag ti tukang ieu kudu curang cileung. Cek eta Bah Nyai. Atuh ari geus kitu mah tiluana teh naringgal ka tempat ngajauhan kebon. Rek asup ka tengah lembur. Barang tepi ka tengah lembur bebeja we ka warga lembur anu sejena. Yen di kebon teh cenah geus aya Bagong anu ngaranjah palawija papalakan diruksak. Gue atuh warga lembur teh kageteun. Nah bener kitu. Bagong kumaha? Nah bet aya Bagong ka lembur urang. Ih bener Amang. Kebon abi ge geus lidik rusak tak ku Bagong teh. Abi mah menyaksian pisan Bagong teh loba. Tah kapanjang acim ge diudag Bagong. Nya kuring diudag Bagong. Bagong teh mani gede ai ka ulah kuing mah magihan teh hiji. Kau balik ti Balasuluh jeung Mbah Nyai lah. Bener. Lamun urang teh geus kadatangan Bagong teh tela. Kumaha tuh inggis kieu ya? Aduh inggis we papalakan jagong teh rusak ku eta ku si Bagong tah. Bagong kurang ajar lah. Aduh, lah kitu ge geus aya Bagong liar, Bagong lapar ieu mah. Ngahajakeun di ti leuweung ngadon ngaranjah ye. Aduh, kudu laporan ka Paolot kieu mah ya. Kumaha carana pikeun ngusir eta Bagong bahaya ya. Nya ujang kudu gancang laporan ieu. Sebab kebon urang bakal jadi korban, bakal diruksak ka tanen teh. Jeung deui lamun kumaha lamun asup ka tengah lembur. Kapan ngabahayakeun, tang tuh bakal nyuruduk eta Bagong teh. Bet aya bae atunya. Lain dedengan teh aya Bagong kitu. Bagong kumaha taun teh. Aya Bagong mah. Lamun urang teh geus aya diranjah Bagong nu kebon anu diruksak. Aya Bagong. Bagong kajajaden ujang. Ih, lain Bagong kajajaden imah Bagong ti leuweung mah. Nu kalaparan ngahakanan palawija lah. Papalakan diruksak. Bet aya be atunya untung we emak mah teu boga kebon jadi teu hariwang taeun teh. Hari si emak. Aya jabai atuh. Aya Bagong sagala. Ayo mah kang ngencang laporan we ka Paolot ya. Ceuk Mang Imron pikeun manehna teh ngajak laporan ka Papoh eta lembur. Tugas kitu mah bering bae sadarehat laporan ka pupuh lembur. Yen ka lemburna teh cenah geus kadatangan Bagong liar. Puguh we atuh pikeun pupuh eta lembur. Karasa heran sang ngadenge laporan kitu teh. Nah bet aya Bagong sagala rupa atunya ka lembur urang teh. Nah bener eta teh. Bicih. Yen ningali sidik Bagong teh loba. Ih nyaleres Paolot sanes hiji Bagong teh ieu mah seueur ieu seueur. Untung we abdi teh kaburu lumpat da inggis. Nya udah ka abdi kapan ieu tah jang acim. Dugi ka diudag tinggal itu menit atuh kitu. Keretihan malahan cucukan kita diubaran. Anya laras abdi mah mandakan pisan. Waktu abdi mulih ti leuweung ngalasuluh ngaliwat ka hanapeun eta tah dukun manjah lah. Eta lah ditinya aya Bagong meni ageung.
kendang ngudag sugan teh jurig sek teh Bagong itu teh Paolot. Hai ayam Bagongnya. Ya gitu mah lamun urang teh geus teu aman. Kang tuwe eta Bagong teh bakal ngaranjah ngaruksa ka kebon-kebon. Ya ieu kada aya tindakan di urang kumaha tuh. Da beli antep mah bakal bahaya ye. Hasil tatanen teh bakal gagal. Lain ake jae. Urang teh kudu ngalakukeun tindakan. Yalah Resnun. Urang teh kedah ngalakukeun tindakan. Sabab bilih eta Bagong teh nya seueur. Mun kumaha lamun teras-terasan ngaranjah ka kebon. Sakumaha lamun asup ka pilemuran tangtos we bakal ngabahayakeun nun. Itu urang bejaan anu sejena urang sawala jeung urang pastikeun nah nya kebon teh geus diranjah ku eta Bagong cek eta pupuh lemur atuh nu ngaran Bah Daroji. Atuh geus kitu mah Bah Daroji saeulahanan mah cenah rek kabejaan di anu sejena para inohong di eta lemur rek ngontrol kaayaan kebon. Nah bener kebon teh geus diranjah ku Bagong. Tugas kitu pada Roji ngajakan ka warga eta lemur pikeun ngaroris ka kebon. Teteh lah ayo atapak na eta Bagong teh bener aya bisa sidik katingali. Kebon teh geus didik loba palawija anu diruksak pabalatak teu pararugu. Hai teteh lah bener kebon teh geus diranjah ku Bagong. Kaya kieu mah urang teh kudu ngayakeun tindakan. Urang badami kumaha cara ngusir eta Bagong. Laras, kada sakancangna urang ngayakeun tindakan. Bargi pami diantep kebon urang teh bakal rusak ieu teh Paolot. Bener. Ya satudana mah urang kada saenggana ieu teh ngumpulkeun warga lemur sakirana anu tiasa pikeun moro eta Bagong. Margi pami ti diboro ti diudag. Tangtung ke bakal datang deui sokomo kangaranan geus apaleun di dieu teh. Muhun seueur kebon geus waktosna panen. Tangtu we ku Bagong maka panak ka ambeu tah kitu. Bener. Urang teh kudu ngabentuk tim pikeun moro eta Bagong. Ulah nepikeun ka datang ka kebon-kebon. Nya saya nama kitu eta Paolot lah. Urang pariogi jalmi kanggo ngusir eta Bagong. Kan kada pariogi eta we panginten anjing seun. Margi anjing mah pariogi pisan kanggo maro teh. Keun we kumpulkeun saha anu baroga anjing anu geus biasa dipake moro. Bagong teh kudu kacangkalak. Kan inggis we lamun eta Bagong teh leuwih ti hiji. Mun urang teh kudu boga jaring. Tah ralas kedah gaduh jaring. Keun we jaring mah urang teh angan. Urang nyieun we heula atuh. Gampang. Pokona siapkeun sagala rupana nya. Mun geus siap sagala rupana, urang dina poe isukan. Urang ngamimitian pikeun moro eta Bagong. Tang tu we Bagong teh mah jauh ti pileuweungan. Anu rada anggang ti kebon. Pasti sumber teh ti dinya. Ngan moal naon kitu pami ngaranjah ka eta leuweung kapan kabajakeun sanget eta teh Paolot. Nya kumaha deui atuh. Kira ku urang nungguan di kebon mah nungguan palawija diruksak ku eta Bagong. Tangtu we urang teh kudu ngobrol ka itu. Kanjero leuweung. Urang boro da leuweung teh ceuk pangrasa ka kami mah teu gede-gede teuing. Laras muhun ari leuweungna mah teu ageng ngan muhun eta teh leuweung kasebat leuweung larangan nun. Tarawan nintun aya jalma anu kukulamperengan. Kumaha deui da eta Bagong teh delas Bagong biasa. Dan Bagong jurig mah meureun ngaranjahna teh ti peuting. Ieu mah kapan sidik ti beurang. Tang tu eta Bagong teh Bagong biasa. Ku urang boro we ka jero leuweung. Sapira ku ari kulobaan mah meureun moal matakna naon ye. Ceuk Bah Daroji. Manehna mah nangtukeun sikepna. Kesana jan cenah teh leuweung larangan. Teu sambarang kasabak ku jelema. Tapi keur manehna mah eueuh deui cara cenah. Pikeun ngajaga keamanan lemburna tina gangguan eta Bagong. Iwati kudu ngobrol ka jero leuweung. Nya. Tah ya
lepat nanun musumun ya, urang cobi we urang asruk ka jero leuweung lamun nya sumberna tidinya nya urang cangkalak we eta Bagong teh ngan kira-kira nah sabaraha hiji eta Bagong teh cik wiji bajakeun sabaraha hiji nu katingali ari nu katingali si abdi mah aya panginten kana 10 Bagong mah ngan aya hiji nu panggedena 10 ngan meureunnan eta 10 teh nu katingali wungkul bawa masih keneh rea Bagong nu aya di pileuweungan atau nu can ngarahnya ka kebon urang kudu waspada sok aya hareupan Bagong anu loba mah tangtu we teh ngabahayakeun ceuk Bah Daroji nya coba lah pokona mah anjing mah urang mimitian we nyiapkeun segala rupana pikeun moro tah nya dikeun dah abdi pasti bakal nyiapkeun segala rupina apa olot tuari geus kitu mah sararea teh bubar pikeun nganti-wanti isukan sararea rek nyiapkeun segala rupana pikeun moro ka jero leuweung larangan heuleuh mitra waktosna parantos teh nya kapandinya cageula urang tuna jajara carita ngadu Bagong urang teraskeun dina seri anu salajengna atuh mang nuhun kitina sadaya perhatosanana apunten tina segala kikiranganna nya malah manar janten hiburan bae tok hilap di like di komen oge di subscribe tawis manco oge kasumatan emang tina engkoni ngadongengkeunana atuh saeueuhanan mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.